Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara batuh dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna kawin katuyul. Nincak bagian katilu. Sakumaha nu kauninga para wargi anu mulia. Harita para wargi mangsapnan nganteur sarji maksudna mangadeheus ka mama ajengan mulia. Samalah harita sapnan keur ngobrol jeung mama ajengan mulia. Sanes tengahkeun sepuh mama mung nya kitu we bade kieu teh ngaraos eta suneu. Ada risin teh malmang sapnan bari alang ngahelenge ka piasem. Aya aturan era sagala eta batur. Kawas nu teu boga irung bae. Ari ayeuna mah teu eranya da geus aya irungan. Saur mama ajengan mulia gumujeng meningahaha. Ae, hari saha sapnan? Mama ajengan mulia neme naros ka sarji nu bari nunjuk. Suni teh putuna Kian Nawi teh mama kakasihna teh jang sarji. Emang sapnan bari nyekelan kana tuur. Sarji nu keur tungkur. Incuna Kian Nawi nu mana? Suna Kian Nawi nu bumina lebakeun abdi caket serang mama kagungan manugil makam teh girangeun makam. Waihu kutan Kian Nawi teh didinya. Ari ayeuna ka mana cenah tara panggih-panggih jeung mama. Memawi parantos ngantunkeun mama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha jang sabnan daek torek teuing kakarang ngadenge ayeuna mama. Saur mama ajengan mulia rupi anu ngaranjug ngadangu keterangan timang sapnan kitu teh para mitra. Parantos lami mama. Mali abdi ge terang-terang na we ieu ti jang sarji putuna. Sanes ari maotna teh di mana ujang? Mama ajengan mulia naros ka sarji bari ngalirik. Ngantungkeun nama di Bandung mama. Tema sarji nyaritana mending ngagalindeng bari teu boleh melenguk semulunggu. Baruk di Bandung nangali ka Bandung Kian Nawi teh. Sanes ngalih mama mung kawit nama bade nepangan pun paman nanging sareng pun paman mah teu kantos patepang. Eta kasawatna naon atuh ujang? Saur mama ajengan mulia panjang lebar tumaros. Mawi mama nuju upami disanggemkeun mah kagungan panyawat mah teu kagungan panyawat naon-naon mung rupina parantos dugi kana papasten we anjeunna teh anu margi lantaran mah katabrak ku mobil sedan bade meuntas. Mari abdi ge ngiring kabantingkeun ka sisi mung abdi mah alhamdulillah salamet mama. Tema sarji ngajelaskeun perkara akina. Masya Allah, kutan katabrak ku sedan Kian Nawi teh. Saur mama ajengan mulia. Harita teh mastakana gogodeg lambelna ku mecrek. Keur kitu tojo saurang lalaki tengah tubuh mairan cai enteh 2 gelas tayalian badegana mama ajengan mulia nu katelah Mang Nawawi. Saya nu ngadun gede mama. Mang Nawawi pipilueun tumanya bari nuna cai dina meja. Eta cenah ya Kian Nawi maot katabrak ku mobil sedan. Waler mama ajengan muliana. Ameng. Kutan katabrak mobil sedan Kian Nawi teh. Katabrak ku mobil nuju majeng kan? Ya. Cek Mang Nawawi bari ngalewet ka sarji. Nyaho atuh katabrak mobil maju. Ari laing moanya katabrak mobil eureun dasar si Sontoloyo si laing masih. Nyaho laing Sontoloyo Nawawi. Deus mama dubi mama nyaho sih. Teh Mang Nawawi malik tumanya. Nyaho dewek kita teh nyaho. Ngan bejana we cek batur aya kecap Sontoloyo. Paling-paling di urang mah siontohod monyong. Mama ajengan mulia sapertos anu raos gumujeng ngagagak. Mama masih coba ya gumira wae sih. Ngamuningan Sontoloyo segala sih. Cek Mang Nawawi badegana. Mama ge nyaho sote ti lain. Mama ajengan mulia gumujeng deui. Lajeng tumaros ka Mang Sapnan anu keur mesem. Nah, mun asa katungkulkeun ku heureuh ya mah teh da eta tuh Ki Nawawi sok ngamimitian teh. Aya naon atuh jang Sapnan teh mun asa rareuwa seubeul ti heubeul ka dieu. Mawi kieu mama rehna abdi ngadeus teh saperkawi sae silaturahmi, seseja silaturahmi. Wire parantos lami teu patepang sareng mama. Kali perkawis jajab ieu jang sarji, anjeunna teh kagungan cita-cita nuju alit keneh. Saurna teh palai diajar kana ngaos.
nanging anjeunna teh teu wandun sasangem ka mama teh nu mawi ku abdi disarengan ka dieu kitu maksud mama teh. Oh, jadi ujang teh hoyong diajar ngaos. Saur mama ajengan mulia bari ngalirikar Sarji. Laras mama abdi teh dikapungkur keneh hoyong diajar ngaos. Beperieun abdi ti ali teu kantos sakola pisan. Atuh tiasa-tiasa ngaos ulah dugi ka abdi bodo-bodo teuing. Nanging arisina mah kalintang isina teh tos dewasa kieu nembe gaduh emutan hoyong diajar ngaos. Tema Sarji nyaritana meni ngagalin. Alhamdulillah mama teh munajat. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ujang kagungan cita-cita atanapi pamaksa dan kitu kieu teu kinten mulyana. Ai perkawis ngalap ilmu mah ujang ulah kahalangan ku tos dewasa atanapi parantos sepuh. Jalaran ilmu mah sanes kanggo nu anom atanapi sanes kanggo nu sepuh bae. Sadayana umat Allah utamina jalmi sakedana kagungan pangartos. Kagungan ilmu boh ilmu di dunia boh kanggo ilmu di akhirat. Margi kasebat jami nu teu kagungan pangartos mah ulah tangtos we meureun. Moal kagungan pamadegan ayeuna ujang kagungan maksad kitu palai diajar ngaos kanggo mama mah nu kalintang ngaraos bingahna. Mung maksad ujang teh nah bade diajar ngaos secara biasa. Mun dimaksad ku mah teh sapertos mun murang kali halit setiap pada magrib. Atanapi bade sasarengan sareng murang kali anu parantos dewasa sapertos ujang. Pami bade ngaos sareng murang kali anu tos dewasa tangtos kedah tetep di dieu nu hartosna mah tetep teras masantren. Saur mama ajengan mulia tumaros kana pamadegan Sarji. Kumaha nya mangnya Sarji tumanya kamang sapnan siga nu berat ngedalkeunana. Eta mah kumajang Sarji we bade ngiri ngaos sareng murang kali halit. Di dieu mangga mung waktosna tiap pada magrib. Atuh teras bade masantren mangga kamu mang mah teu tiasa masihan putusan jalaran ujang nu kagungan maksad. Teh mamang sapnan teu bisa mere putusan. Pami mama ngawidian bade teras masantren we mama nanging ceuk Sarji teu kebat siga nu berat pokna teh. Ari kanggo mama mah moal duwi ke teu ngawidian ujan kagungan maksad palai masantren. Rupiah eta nu disebatkeun ku ujang nanging teh nanging kumaha ujang cobi carioskeun ka ama. Saur mama ajengan mulia bari neuteup kana beungeut Sarji. Mawi ngaraos sesah kanggo waragadna mama. Si ujang mah make aya bahasa kitu sagala. Da mama mah moal minta bayaran asal leres-leres ujang keyeng payeng diajar ngaosna. Saur mama ajengan mulia nganggo gumujeng sagala. Pami kitu mangahaturkeun nuhun atuh mama rupina bade teras we di dieu. Nanging ngawitan mah enjing we jarana anggean teu dibantun sun. Mangga bade enjing bade page-toge atarpi bade ti ayeuna ge kanggo mama mah teu langkung ujang. Waler mama ajengan mulia jep sadena jerempe meuni simpe rehe comrek nu kadenge lintang ti sora tongeret meuni beger di sada di luareun wawangunan siga nu mere tangara waktu geus ampir nyedak ka wanci magrib. Ai cing kadinya diarot caina jang sabnan oge jang Sarji. Jeung naon atuh menea keur kakara teh menea pangiringna pisan ieu teh saur mama ajengan mulia. Nembe sasauran deui miwara ngaleueut ka Mang Sapnan jeung Mang Sarji. Tekap mama ulah ngarepotkeun lah ditampi atuh mama. Oh sok kadinya jang Sapnan. Waler mama ajengan mulia regot Mang Sapnan jeung Sarji ngarinum. Sagelasna dituna deui dina meja sanggeus ngarinum pok Mang Sapnan nyarita carita. Pamitan rek balik bari nyolongkrong sasalaman. Atuh kitu deui Sarji sasalaman jut Mang Sapnan jeung Sarji. Tarurun terus ngaleos rek barali. Sanggeus rada jauh ti bumina mama ajengan mulia, Mang Sapnan jeung Sarji lempang bau ke gancang sabab sieun kaburu magrib di jalan. Hari katamah-tamah geus praspris rek hujan. Sanggeus Mang Sapnan jeung Sarji areuweuh torojo Nyimas Malati. Kakara datang tas ngantiran bako piwarangan ramana. Harita Nyimas Malati jalan ka tukang gok amprok jeung Mang Nawawi badegana nutas marabandoma di bibir. Mang Nawawi, ari nama eta muka dieu? Cek Nyimas Malati rada ngaharewos. Damu gimana Nyimas? Damu sesaja? Ah, bohong. Wandul ni sumpah Nyimas, saya damu sesaja. Wani kumaha ba minta tamu? Nyimas no ni pesantren bisa je. Wandul ngajen noe mu jangan itu. Mana tuh muncangan mah selain lagi ngajen no nulas Mang Nawawi. Jadi kita Nyimas sampai jadi duaan jamu yang sabnan sing duka anu saurang liban. Diterang dengan anu begitu.
ante ya ulah dendanya mas lagi benden serakna kan aja emang ada curiga sih emang deh cara-cara disesari nyimas naroskeun tamu segala sih ya biasanya mah sok sering aya tamu nu mengheus kana kama mas tara aya tara naroskeun nah ya ieu sih nganggo naroskeun segala bawa-bawa cek Mang Nawawi ditungtungan ku seringa hehe tong tari-tari teuing sauranna beli kalangun ku ama cek nyimas malati ngahuit bari ngantelkeun curug kana bibir aya bikin kalepasan nyimas begitu aya hubungan naon sih nyimas naroskeun tamu nu nama teh nah gitu aya naon gitu nah kunaon kitu Mang Nawawi make naroskeun kitu oh nya jawe ngartos wintennya cek Mang Nawawi ngahihi bari awakna pupurungkutan nah teuing Mang Nawawi ame teh bade naroskeun ka mama bade naroskeun naon ka mama teh cek Nyimas Malati nyesedak tumanya ka badegana mungkin jabot ka waduh seuling Nyimas lah geus Nyimas beneus ka mang malah mah ka di mang sok martoskeun aya naon ka peryogian ka mama teh atuh dumeus teh bina mah naon-naon deui nih sanes bade tahu nya terus teh Mang Nawawi mah kaos ebel pek lamun teu dibejakeun dijemel kawas kamari cek Nyimas Malati para mitra sadaya Nyimas masuk ieu nya abang kene beuteung Mang Budayut kitu cek Mang Nawawi rada ngarempon bari nyabak beuteung Budayut atuh teh rek ngabejakeun deui Nyimas we kedah-kedah deui mah disangemkeun ku Mang yang sebenarnya ka dia teh ngajajakeun saurang deui sih luka saderekna luka tamu luka anjeunna teh dan Mang dia nyampe Jepang maksa nyawa tamu teh nya canyak yang sebenarnya sih balik ngiring Mas Adren dia sih mangga ngaros satuju we upami eta tamu balik Mas Adren di teh dan ketinggalan mah disoban jeung lungguh we payus janten Mas Sadrina teh nya Mas oh tenang ada Mas Adren di dia iraha ngabitanana juga ngabitan namanya Mas juga ini juga kabayar tuh nya maruli jeung Mang Samdan gitu Mai bade Mas Adren di dieu mah cek Nyimas Malati gancang jempe lantaran mamaajengan mulia norojol kumaha Nyimas kirosina ya saur mamaajengan mulia aya mama atur nuhun saurna teh tema Nyimas Malati teu kapapanjangan tuluy ngoloyong ka jero kitu deui mamaajengan mulia ka jaman bade abdas sabab harita di masjid geus aya nu azan saurang budak santri di kantor Islami mamaajengan mulia lungsur teras angkat ke kajaman sabada ti jaman teras ka masjid kalayan imaman samalah Mang Nawawi badegana ge teu tingalin milu berjamaah di masjid kitu deui Nyimas Malati jeung barudak santri wanitana ka masjid milu amung satukangeun para santri kaum rumaja jeung lalaki nu geus karolot nu sok saralat di masjid pasantren isukna wanci haneut moyan sarji sabada tasa sasarap jeung mangsapnan pamitan kalawan menta duana ka mangsapnan jeung pamajikanana maksud daya lian rek masantren di mamaajengan mulia atuh harita sabada pamitan terus arinit bari mawa pakaian di wadahan kana jingjingan sedeng harita sarji jalanan teka nu kamari ayeuna mamapae jalan ronaan sabab jalan nu kamari mah ka kebon awi laleur urut hujan penting tadi barang sarji tepi ka sisi kebon regeureun turuy luak liuk di barung ku halis rada ngariut siga nu kaget kepeg hatena ngagebeg sabab atra pisan kadenge sora awewe siga keur ngamok si horeng Nyimas Malati aya nu margat kuda tilu urang jajakan nu curihin sedeng Nyimas Malati harita rek nganteuran kanu ngararamen Alisa nyaring ka tong ngaganggu kanu keur aya kaperluan sok nyiksa lamun teh dibentur sak wae ngrake cek Nyimas Malati bari ngecageun teko mugi si kucayeun teh jeung boboko sangu sisi di sisi pok saurang budak jajaka katelah warno ngomong bari sura-seuri kawas nu gumaset sedang baturna nu duaan tingko jengkang siga nu rek ngadodoho Nyimas Malati sok we bade ngabentur malah ada moal lumpat agang atuh Nyimas lah asal dibentur ku eta we ku ieu cek warno bari ngarongkong rek nyabak pipi tapi teu hasil sabab Nyimas Malati rikat nepak leung koplok sia Nyimas Malati nyiduhan gilek warno miceun beungeut lamun teu kitu teh mah pasti beungeutna lamongkot ku cidu nah aya nama mak ajengan meni cablak ting padana kajengan malah kudu sopan kudu titih rintih wanya kikituan ka akang nageuleuh kunaon atuh ngewah kunaon ka akang teh Nyimas aduh anu geulis nu herang mencrang ulah kitu da akang teh lain rek saheureuyeun Nyimas subana ge ulah dibere panyakit muriang lah estu cinta lain pupulasan akang teh cinta nu tembus kana ati sanurpai tembus sanurpai kana ati sanubari lah kau sudah akang teh
mau pati-pati akang tiheula juratan ka Nyimas lamun cinta akang ukur popoyan nyakal we Nyimas teu ngawaleran teu mere jawaban nu matak ayeuna mah akang geus beak kasabaran wayahna kudu nganteur kana kahayang akang ceuk Warno bari kojengkang ngadeuketan deui rek naon maneh teh make nyebutkeun geus beak kasabaran sagala ceuk Nyimas Malati di warung kurupa beungeut nu geuneuk pertana micua ka Warno teu make tanya segala tuh Nyimas lah pokona mah urang ngarulin we kalebak ka sisi walungan datang ka ditu rek mandi-mandi cikibung di walungan jeung Kang Warno di sisieun dilelepkeun ku akang ditangkep yo haji sia goblok nya ka ditu iblis ya Nyimas Malati beuki kasar terus mundur daek sama dinding eta kala beuki kasar euy di leuyeun teh lamun rek disiksa cacakan dibere pisu gumaeun ge ado jejebris salah dipikaheman atuh ya awewe teh ye tewak euy obon euy Salim cek Warno geus teu sabar marentah ka baturna da puguh baturna Warno geus aya di tukang Nyimas Malati teu hararese leungeun Nyimas Malati duanana pada nyerekelan kojengkang Warno ngadeuketan bari saranga serenge ragamang leungeun Warno ngaragamang rek nyawel gado endog sapotong Nyimas Malati kecerot beungeut Warno di ciduhan kumaha atuh kaayaan Warno harita barang di ciduhan ku Nyimas Malati aduh kasebelan sia nyiduhan ka aing koder kenaon Salim urang recah ku dewek tuman lah cek Warno beuki nafsu lagedai awak Nyimas Malati ngalagedai ka tukang blak nang karak bengkang atuh Nyimas Malati adug-adugan hayang leupas tina pibahyaeun tapi najan adug songkol ge teu bisa leupas sabab baturna Warno nyarekelan beuki pageuh barang Warno rek ngarongkong pisan nu maksudna rek ngadekeman awak Nyimas Malati nu sakitu sampulurna teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug jeleng jabron canggeng Warno anu aya nu najong ti gigir puguh Warno ngagoak nyebutkeun aduh bari leuwas cari jeug Warno ngajari jeug ka gigir keur kitu tongong si obon ditajong ti tukang kitu deui si Salim dikiprat pipina ti gigir pelengking si obon melengking bibirna nyengir ari si Salim harita ngalenggak bari nyabak pipi urut digiti atuh Nyimas Malati salamet gancang nyampeurkeun ka nu bebela pati samalah cicing tukangeunana si horeng nu bebela pati teh Sarji nu rek ngadon masantren kilek Warno Malik sarta nanya kasar sia sileng ha urang mana sileng sia wani-wani sia umayua ka aing ceuk Warno ti popolotot amekan ngahegak nafsu teu kudu perlu nyaho kana ngaran dewek jeung padumukan dewek euy sabab dewek moal pancakaki jeung ilaing ceuk Sarji bari ngajega ngahalangan Nyimas Malati pandang pipiluan kana urusan batur sia bangsat ngilu ateul teuing sia dewek ledek pipiluan kana urusan si laing tapi dewek perlu ngabela anu rek dihina kudu kalitu patut kalakuan sia labatan ti begu deuleu si laing manusia atau iblis ya ceuk Sarji ku ayeuna basa-basana jadi kasar rek ngajago sia dikirain rek miris kudu kitu patut rek miris rek henteu kumadinya sanajan dewek kada moal ngejat satu yang beas moal mundur sasiku deuleu tema Sarji nemongkeun wawane tema kobon Salim ceuk Warno marentah ka baturna jeleng-jeleng obon jeung Salim rikat laluncat sarta obon harita teh para mitra ngahompat beung Sarji ti tukang Salim mariaskeun leungeun atuh Nyimas Malati beuki leuwas manehna ngadeg-deg bari nyempot deukeutang ka cau sisi kebon ceuk pikirna pasti Sarji bakal cilaka habis moal bisa unggah peta ngayonan tilu urang pilawaneun anu teu ngalobakeun micieun waktu Warno ngirimkeun peuleut nu kakerah jeung buleud dilelempeng kana palabacukang irung Sarji puguh Nyimas Malati kuat kapeureum ngarasa paur inggih Sarji kabeunangan rasakeun sia bangsat Warno ngagorowok bari ngirimkeun gempuran harita teh tapi kuedas teh sangga satungtumbuk Sarji nu geus ngangkang tina pibahyaeun teh teu eleh rikat manehna ngabalieurkeun beungeut bari awakna radang didoyongkeun ka beula kenca cabrot kadenge para mitra ku Nyimas Malati sora nyebut aduh disangka lemah Sarji kabeunangan nari breh teh si horeng si obon nu kagempurna harita si obon sosolontodan bari nungkupan irung boborot ku getih da puguh Warno ngirimkeun gempuran satakar kebak keur kitu siku Sarji nu katuhu teu antepan ngahanca kana tulang iga Salim cenah Salim ngaharekeng bari awakna moyongkon puguh we Warno asa tambah panas amarahna beuki nguntab-nguntab ngan jeleng we luncat maksudna marek nyepak beungeut Sarji rengkong Sarji teu kapalingan reret manehna gentak ngarengkong atuh serangan Warno gagal deui bae keur kitu bitisna katewak ku Sarji kep cungkel kebrus Warno ngajungkel ka tukang
terus ngagebrus kana kotakan anu aya anyar ngangler. Tubuh awak warna pinuku letak beungitna camohok. Kilap Sarji ngaliuk sabab tukanginana sadaya ngaberetak disangka masih Salim jeung si Obon rek ngaborongohan ti tukang. Barang diliuk ngadon neting balecir malabur. Korejat warna ngorejat tuluy luak liuk bari beungeut ke puguh rupa. Pinuku letak ukur panon katingali gular gilir. Nya atuh sabot Sarji ngaliuk ningali baturna warna keur ting balecir. Cebujug celeng warna loncat ka darat. Bari teu tetap pasini ngagempur sirah Sarji ti tukang. Yuk cabrod solontot Sarji nyolontot. Meh-mehan rek ngalumpak Nyimas Malati nu keur nyempo di hanapeun tangkal cau. Bari ngaroroncon. Kilek Sarji Malik nu maksudna rek males. Ngan orok kaya ku waktu ieu warna teh eleh kesit. Manehna ngahanca deui hulu angen Sarji ku peureub katuhu. Cenah. Kadenge Sarji ngaharekeng bari awakna moyongko taksiran karasa seueul. Sabab gempuran warna nu kadua kalina leuwih rosa batan tadi. Keur kitu warna nyusul tepus sukuna nu katuhu di emat. Bari awakna muter anu maksudna rek ngabanting beungeut. Pungguh we lamun harita Sarji cileureun mah geus hanteu ngajungkel. Ngan hadena Sarji ku waktu ye cukup perikat gentak ngarengkong. Bareng jeung kitu leungeun duanana teu antepan ngarampin suku warna. Gurinjal warna ngagurinjal. Nen suku warna dicentok satakerna. Puguh we warna ti beubeutna rada lumayan mending ngageblung. Teu beda ti anang kaasak murag tina tangkalna. Harita warna nang karak bengkang jeleng Sarji luncat. Tidinya sukuna sabelah diangkat rek nyerag dada warna. Tapi gagal sabab warna ge cukup perikat. Manehna males newak suku Sarji. Kep galeong awak Sarji ngagaleong kagigir. Sabab sukuna diparieuskeun kadabut Sarji rubuh. Korejat kabrug warna ngarontok. Geus kitu mah der warna jeung Sarji galungan. Teu beda ti puyuh diadu meni papuket. Gulitik kali itu gulitik ka dieu duanana pada embung aya dihandap. Atuh Nyimas Malati tambah paur ingis salah saurang aya nu cilaka. Kulipak awak Sarji ngakulipak nang karak terus ditindihan ku warna. Hiu perempuan di mati gigir. Ini disadabang baraan rek ngahancat sareham. Untungna teh leungeun Sarji rikat newak leungeun warna. Krenyet warna ngarejet sabab leungeunna diparieuskeun. Atuh awak warna rada cengkat keur kitu peureub kenca Sarji. Hasilnya yang kena gaduh cebrod lenggak warna ngalengak. Malah terus ngajungkel ka tukang. Korejat Sarji ngorejat kitu di warna mah bareng ngan orok kaya Sarji para mitra leuwih kesit barang warna rek ngorejat nangtung kapiheulan manten gadona disikat di kusuku cebrod cungkel warna meunang dua kali ngajungkel. Korejat warna ngajungkel dikira ku Sarji marek budi deui. Da atuh ai berengbeng teh mabur meuni teu sirik nganotog-notogkeun maneh. Taksiran ngerasa kateter jajaten ngayonan Sarji. Tapi kalesna warna eueuh teh eta tempat meunang sawatara menit mah Sarji ngajanteng bae ambekan ngahega. Apipi sabelah nu katuhu rada geuneuh, pakaian kalotor jaba ka meja palebah tonggongna soeh urut galungan. Ngaso heula para mitra capek tos galungan ngaso. Sarji harita paramita istighfar. Terus bari ngusap beungeut. Nah aing teh pupuguh ngadon kasaningan ku awas setan. Hadena we nu kaburu jadi lawan malabur lamun teu malabur kana pasti bakal anu cilaka salah saurang. Ongkoh aing rek ngalap ilmu pibakeun di dunya jeung di akhirat tapi ngadon jajoh patutunggalan. Gerentes hate Sarji gilak ngalieu ka Nyimas Malati kitu ge meuni siga nu asa-asa naker. Kojengkang Nyimas Malati ngalengkah ngadeuketan ka Sarji nu keur ngajengjen. Harita Sarji timbul deui kareuwas sabab umur-umuran teh kakara dirangkul ku hiji wanoja nu lain muhrimna. Duh atur nuhun Kang, abdi ditulungan ku Akang, ceuk Nyimas Malati. Ku aya nu wani ngarangkul teh tina bakating ku bungah dumeh aya nu miluh nurungan bari satengah teu sadar. Sawangsulna Nyimas, tema Sarji soranu semu ngageter. Di barung kurupa beungeut menireup-keun kerai pias tina bakating ku era jeung ragam. Mangkaning dirangkul kuno geulis di bubuh putra mama ajengan anu rek diguruan ku manehanana. Porosot leungeun Nyimas Malati dilesotkeun ku Sarji sabab ingis aya nu nangenan heug dibejakeun ka mama ajengan mulia. Geus pasti harapan Sarji bakal gagal dianggap jelema nu rek ngahina ka putra mama ajengan.
kumaha Kang teh sawios-wios? Nyimas Malati nanya bari neuteub. Henteu Nyimas. Tema Sarji luk tungkul akhirna mah boga rasa era. Geuning eta damis palitengen saperos geuneuh Kang. Sareng raksukan kalotor kumaha atuh nya? Punten Kang ku abdi ku anu teh. Abdi nu janten gara-garana dugi ka akang kitu. Ceuk Nyimas Malati akhirna sanduk-sanduk menta dihampura ka Sarji. Ah sawios Nyimas ulah janten emutan. Bade angkat ka mana tuh Nyimas teh? Maksana bade nganturan ada ramal ngaramet di Serang Kang. Mun aya nu pamegetna teu aruyahan margat pami teu kabujeng ku akang mah rupina abdi cilaka Kang. Mangga tuh bade nganturan mah Nyimas bili anu ngadaramal atau santoseun mangkana tos siang. Pade ge Kang mung punten we disuunkeun ridona supados akang tiasa ngajajabkeun ka Serang. Da moal alami Kang bade nyangakeun ieu tuangeun. Nyungkeun dijajabkeun sote sanesna naon mung bilih jalmi nu tadi margat deui ka abdi. Ceuk Nyimas Malati minta dibarengan ku Sarji ka sawah. Sarji ngarasa bingung ari teu digugu sok sieun bebeja ka mamaajengan ramana Nyimas Malati. Mangkaning Sarji rek masantren di anjeunna. Ari digugu ngarasa era babarengan jeung awewe nu anyar pinanggi. Tapi akhirna mah kapaksa ku Sarji diturut. Mangga atuh Nyimas disarengan ku akang mengulah lami we di Serangna. Wah Kang alami bade masikeun tuangeun wungkul. Temas Nyimas Malati regeyeng ngangkat boboko nu dieusi ku sangu jeung deungeuna. Tuluy diais ku karemong ceug kana teko. Geus kitu mah ngaleos dituturkeun ku Sarji. Nu teu sakumaha lila di jalanna Nyimas Malati jeung Sarji geus tepi ka sawah. Nyampak tilu urang awewe keur ngaramet. Reg Nyimas Malati eureun gigireun saung. Ari Sarji gancang nyalingker gog cingogo hanapeun tangka cau kalawan rada anggang tinu keur ngaramet sabab hate mah keukeuh gede ka era. Bi taruang heula bi, ceuk Nyimas Malati bari ngecageun boboko. Mangga Nyimas, tah atuh meuni aya ku kersaan teh Nyimas. Ngawong ngintunkeun ku anjeun padahal mi orang we jalan di pasantrenna seueur jalmi. Ceuk saurang awewe bari ngalacat hanyat ka darat. Mawi nuju ngaraos keneh bi. Aya Mang Nawawi nuju meulahan suluh tadi teh. Nah nyangakeun mung punten we bobokona sareng tekona upami bade muli pang nyanakeun ka rompok jalanan abdi bade ka priyogian deui ka girang. Insyaallah Nyimas sabios ku bibi disangakeun ka bumi mangga we atuh bade angkat mah. Tema anu ngarame. Geus kitu mah leos Nyimas Malati ngaleos dituturkeun deui ku Sarji. Sedeng saurang awewe nu keur ngarame teh nyerangkeun tuluy nanyakeun ka baturna. Nuka karaharanya tina kotakan bari sampingna parinuh kuleuta. Cag urang tinggalkeun tilu urang awewe nu keur dalahar keneh dina galengan. Malikan kana urusan Nyimas Malati nu keur pairing-iring jeung Sarji. Harita dua insan sajeroning keur leumpang teh saurang ge eueuh nu cumarita. Komo Sarji mah bubuhan jelema gede ka era sigana teu ditanya mah. Teu daek nemalan. Ditanya bae nemalan, teu ditanya ngabetem, teu beda ti goong, teu ditakwal mah tara disada. Tapi sanggeus rada jauh ti sawah Nyimas Malati ka kara cumarita bari leumpang. Kang mangga atuh ti payun piraku kapangkeran ku abdi. Serius Nyimas mangga ti payun. Tema Sarji leumpang nangahaja di kenoran siga nu embung padeukeun. Muhun Kang abdi teh bade aya taroskeun ka akang teh. Wartos nati pun bapak akang bade ngaos di pasantren leres kitu. Ceuk Nyimas Malati ngajak ngobrol. Bari leumpang mapai sisi kebon jagong anu kakara biji semi. Manawi pareng Nyimas mung isina mah kalintang we akang teh. Nah nganggo isin sagala Kang, isin kunaon kitu? Mun janten isina mah wireh akang teh sakieu tos naon teh kadewasaanana. Neme aya maksad hoyong diajar ngaos. Nu sanes mati ali tos diajar ngaos malih tos aya nu tarias saeun. Wireh eta panginten akang mah tadina teu aya anu ngajejeran. Tema Sarji nyaritana rada lumengis. Nah Kang parantos teu kagungan Ibu Rama kitu. Pami araya keneh mah dacan kantenan akang katalang sara Nyimas. Pun bapa sareng pun biang parantos ngantunkeun. Atupun aki getos teu aya upami kitu teh mah kangge akang kasebut jalmi nunggul pinang. Tegaduh wargi pisan cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Aya ge pun pama di kota nya kitu dari kajalmi nu kirang kagaduh mah teu patos somea. Nu mabi akang mah ayeuna ngiring ngalap ilmu teh ka tuang Rama bireh tos tegaduh tuturkeun. Ayeuna ge maksad teh bade ieu we lah. Ngana we tuan masantren di tuang Rama. Bari luga glegog we teu ngabantun bakal pisan.
Dina menakna dage bakal ngical ieu we anggean 3 potong manawi cekap saminggueun. Tema Sarji ku ayeuna mah nyarita rada tatag teu samodel tadi kawas nu kasima. Kang naon Kang ngical anggean sagala ka isin-isin. Sanes kang naon-naon Nyimas mung kang dawe akang teh. Si akang mah sok ngahinakeun kitunya. Ulah Kang ulah ngical anggean sagala rupi. Serius perkawis tuang mah ulah janten emutan. Piraku ibu sareng ama bade tega ninggal akang teu barang tuang. Komo kitu isin temenan Nyimas akang teu ngadon ngarepot we segala rupina. Tada teuing we santri-santri pinten nyalawurkeun ka akang. Nangawa isin sagala rupi Kang? Da ku abdi ge moal diasa ngemkeun akang tiasa non teh tuang dipasian ku sepuh abdi sareng saha jalmina nu bade ngawagel ka emutan ti sepuh abdi ceuk Nyimas Malati. Lamun hadepok mah manehna teh rek nembrakeun ka Nyaah ka Sarji. Dumeh ka hiji Sarji boga jasa geus nulungan ka Nyimas Malati. Sajabati kitu hate leutikna rada katarik birahi ku Sarji. Sabab Sarji kasebut jajak kanu alim tur boga rupa. Memang sabenerna di wewengkon saraka Nyimas Malati mah nya ge loba jajaka eueuh nu samodel Sarji. Dina basa-basana adab jeung sopan. Dina rupa lungguh nu matak jajaka di dinya masa urang ge eueuh nu bisa nari kana hate. Sanajan urang kota ge nu mikahayang ka Nyimas Malati teu 100%, samodel ka Sarji nya ge Sarji anyaran patepung. Ngan ari urang kota nu mikahayang ka Nyimas Malati dumeh kasebut jalma nu cukup kudu nyawarana. Hari katamah-tamah lalaki urang kota nu mikahayang ka Nyimas Malati teh can aya kaputusan nu pasti ngan sakadar nyebutkeun rek miharep. Numatak Nyimas Malati can wani nepungan kanu jadi kolotna. Kulantaran katungkulkeun ku obrolan teu karasa geus tepi deui kaburuan. Gilak Nyimas Malati mengkol rek jalan ka tukang. Ari Sarji ngalacat ungah kana teras tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum cek Sarji para mitra kana harita teh. Manehna uluk salam pok nu ti jero sora awewe nemalan. Si horeng ibuna Nyimas Malati jenengan Ibu Haji Romlah. Waalaikumsalam. Kaletrek ngalaan kunci brai panto dibuka. Kalayan Ibu Haji Romlah tumaros bari rutret kaluhur ka handap. Jalaran anjeunna mah teu acan kenal ka Sarji. Bade ka saha ujang? Tarosna terus neuteup. Bade ka mama Ibu aya linggih kitu. Tema Sarji bari nemongkeun budi nu marah mah. Aya itu nuju tuang dupi ujang nu ti mana? Ibu Haji Romlah talete. Abdi mah tinggi rambu sareng mangsatnan kamari pasosonten parantos ka dieu dideheus ka mama. Dupi maksudna? Daya sanes maksudna bade masantren Bu. Tema Sarji jiga nu asa-asa pok nyaritana teu pati tatag. Oh antos sakedap atuh mamana nuju tuang kenehnya sok calik di dinya. Saur Ibu Haji Romlah teras kalebet deui. Hari Sarji harita gek diuk dina kursi di teras bari nu jingjingan nu dirisiku pakaian dituna di sisi suku kursi. La ilaha illallah geuning pakaian aing kalotor kieu. Aduh kumaha atuh mangkaning rek ka mama nyana-nyana kalotor meureun tadi teu disalin heula di ditu. Bari sabot ngadagoan Nyimas Malati di sawah. Kumaha atunya? Diraku aing ngadon disalin di ieu naman mah. Nyimas Malati deui teu ngelingan ka aing. Ceuk gerentes hate Sarji. Kakara inget kana pakaian kotor urut galungan jeung warno anu rek ngaguna si ka Nyimas Malati. Teu kantos lami guru tak mamajengan mulyana sumping. Geuning jang Sarji. Disangka ku ama mah semah nu jauh dumeh bieu ceuk ibuna aya semah rek ka mama. Kunaon eta pakaian meuni kalotor kitu jang Sarji? Saur mama ajengan mulia bari nutup kana baju Sarji. Puguh we Sarji meuni bareureum ngarasa era dumeh make baju kalotor. Eta na teh di leresan kebon awi ti Sereuleu jalanan laleur mama. Tema Sarji ngabohong majarkeun teh ti Sereuleu padahal tas gelut ngan teu wani ngajelaskeun ingis disangka Sarji tukang gelut. Nah tu make ka kebon awi sagala. Danya ketang jalan ke kebon awi malah leur ongkoan penting tadi tas hujan. Mawa keur salin henteu. Ngabantun di mama dina jingjingan. Tema Sarji bari nunjuk kana jingjingan nu dituna di handap. Ajeun ari mawa keur salin mah. Bisi teu mawa aya ka meja mama rada leutik. Sawios mama dae ge ngabantun.
kumaha atuh maksudjang Sarji teh rek jadi masantren teh rupina cios mama jalaran nu teu kinten dimaksudna ku abdi kitu tema Sarji nyarita bari tungkul. Oh syukur atuh rek jadi mah ngan mama rek amanat leuwih ti heula kahiji sing jujur kadua sing suhud kana ngalakonan ibadah nu 5 waktu katilu jeung babaturan nu sapodok sing sauyunan atuh kaopatna ulah loba heureuy sajabat eta lamun jang Sarji geus bisa ngagem ilmu anu ti mama mat ulah dipake reueus atawa dipake adiguna tapi ilmu eta kudu diamalkeun deui kanu sejen sabab lamun urang boga ilmu heug teu diamalkeun kaasup kana dosa anu utamana ilmu eta ulah dipake kana jalan teu bener atawa disalahgunakeun ku urang bisi mandawa kana diri sorangan sabab ilmu naon bae ge sok aya nu ngamulyakeun ka urang aya nu sok nyilakakeun jadi jelas nama gumantung dilarapkeunana ka urang kahardi jang Sarji saur mama ajengan mulia ngawurukan heula ka Sarji kahartos mama tema Sarji sirah mah tetep tungkul semulumbu. Geus ukur kaharti mah subuh-subuh kudu sing goreja gudang tuluy kacai kalawan ngalaksanakeun salat subuh sok salat jang Sarji tentenan we mama. Oh syukur ari sok ngalakonan salat mah da memang salat teh beunang disebutkeun ti hangna agama. Kumaha tu abdi teh mama? Oh kumaha teh kumaha usuhan naon teh ya? Daros mama ajengan mulia bari neuteup seukeut ka Sarji. Muhun mung ieu we teu ngabantun bakal pisan abdi teh mama. Jaran kamari ge parantos disangemkeun ka payuneun mama. Bilih abdi dongkapna ka sarakan parantos teu gaduh jugjugeun. Ari ica-icaleun atuh. Aya mangrupilahan satalapo keong ka kantun punaki. Cek Sarji ngarasa era dumeh teu boga bekal. Oh, perkara eta. Keun bae tong make jeung jadi pikiran. Da sapiraku batur saponok rek tega. Ari manehna dahar ari Sarji celeumeut. Meureun lamun aya nu kitu teh mah sarua jeung nyimpang tina ajaran agama. Kapan tadi ge dina ajaran agama kudu silih pihapekeun, silih pikasi jeung sasama. Kudu silih belaan, kudu daek tulung tinulungan, kudu daek zakat atawa sidqoh. Dina hadis ge aya kecap hablum minallah wa hablum minanas kitu. Jadi urang teh ibadah ka Allah jeung ibadah jeung ka papada urang kabeh sakabu-sakumna. Sajabati urang kudu deheus ka Allah teh, kudu deheus jeung ka sasama umat Allah. Saur mama ajengan mulyana lajeng ngegentran putrana. Nyimas kah mama? Tema Nyimas Malati bari norojol. Bade api kersain naon mama? Pokna bari ngareret ka Sarji nu keur tungkul. Kumaha nu ngarame teh geus beres? Waktu abdi ngintunan mah kantun sakedik deui mama rupina ayeuna mah parantos sadayana rupi kitu. Teu naon-naon mama mah nanyakeun we geus beres acana. Hari tadi kari saeutik deui teh. Ya syukur we jeung kieu deui Nyimas. Ayeuna mama kadatangan calon pisantrieu nyaeta incuna Aki Adwaimi almarhum. Samalah kamari ka dieu jeung Ki Satpa, Satma, Sapnan lah benih hese disebutna eta ngaran. Ditepungkeun sote nyaeta bisi Nyimas ngarasa kaget di dieu aya santri anyar. Taye mana anak mama teh jang Sarji ngan hiji-hijina mama teh boga anak awewe. Sedang mihukum ibuna geus hampir 46 tahun. Teu kaluhur teu kahandap ge geletekan we hiji kakaranyaho nya jang Sarji ka anak mama. Kepapaeun mama me tepang ayeuna mama. Tema Sarji ngabohong. Padahal para mitra geus patepung samalah ti sawah bareng ka pasantren. Kitu soteh demi kareret Nyimas Malati ngiceupan. Nuhun we bade teras masantren di dieu mah. Cek Nyimas Malati semua anu atoh Sarji rek masantren. Padahal ti tadi geus nyahoeun Sarji terek masantren. Atuh ieu hampir kabopohkeun kumaha Ki Oji teh daekeun dihiras tanagana mantuan macul di poka. Sabab kakaraya tiluan cenah keur macul teh. Umawi namanya ge bade disapok-pokeun abdi bawartos ka mama.
namanya ayah putra Mang Oji sebenarnya Mang Oji enjing moal tiasa jalan anjeunna bade ngalaya di laraina teu damang anu teu damang wales mama. Aduh kasaha deui atunya ngahiras tanaga mangkaning kakaraya tiluan sedeng mana butuh obatan sabab lamun digarap ku tiluan masawah 2 kotak teh moal anggeus sapoe disukeun deui sawah kagok moal tepi ka pukul 10 sadadina mah lamun ki Oji eueuh halangan masa kotak sewang dihancak duaan gitu. Ya satu mama matak naon enjing sakotak kutiluan pageto sakotak deui kutiluan jeung 2 dinten. Tari kayang mama beres isukan 2 kotakanana. Kari-kari nu di sisi lemur. Keun di sisi lemur mana jadi pagetokeun gitu naon-naon sabab batur ge kakaraprak maracul. Ngan ieu nu dipoka bisi katingaleun mangkaning geus aya nu tebar. Tapi keun we isukan pada salat subuh mama rek ngaieu. Ini heula ka Mang Jurpi. Suga Mang Jurpi mah aya manehna isukan parang keur nganggur saur mama ajengan. Sasauran kitu ngong saurang budak santri adan si horeng harita nincak wanci asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuning geus asar deui nyi Mas. Namjang sarji urang ka pondok heula jeung mama ke kumaha ditepungkeun ka barudak. Mangga mama. Tema sarji bari muniang nangtung ceg kana jingjingan tuluy turun nuturkeun mama ajengan mulia. Ari Nyi Mas Malati harita sajeroning sarji keur ngiringkeun tadi teuteup samono antep naker. Samalah ngarasa bungah dumeh sarji. Rek terus mas santren. Lamun kitu teh mah keur Nyi Mas Malati asa boga tanggelan. Keur anteng-anteng neuteub torojol Mang Nawawi badegana norojo rek ngepel ditepas. Mang Nawawi ngadeheman tukangeunana. Nyi Mas Malati gancang malik semono leuwas. Gusti mah agung, eta jelema budayu teh nya ku ngagareuwahkeun wae nya ngareuwas. Cek Nyi Mas Malati bari nangkep dada. Nyi Mas Malati, mangge leuwas komo upami digebasin. Cek Mang Nawawi jeung seuring ngahehe. Sanyadan dehem ge saanu teu leuwas atuh sabab dikanya hawan torojolna. Bari make daham dehem kaos ka bogoh we. Cek Nyi Mas Malati ngadelekan. Si Nyi Mas wae aya aya. Seri kaos gumasep. Kana seri gumasep Nyi Mas. Mungkin seri wewe deh saur Nyi Mas sapertos kakadua kakadua kada naon atuh nya. Atuh da Nyi Mas malah aidos ngalamun dia beli anteng da keur sapertos nu doain nu di sawang kitu. Cek Mang Nawawi nyiniran. Nyanyuju nyawang saha Nyi Mas? Mang Nawawi talete. Itu ningat tamu nu angkat ka masjid sareng mama. Anjeunna bade ngiring mas santren sok manghawatoskeun abdi Mang Nawi. Da ada sumanya Mas. Mun saur tamu teh nu namanya kakupingna ku abdi parantos teu kagungan Ibu Rama malih teu kagungan wargi-wargi acan. Ngaleres kitu cek Nyi Mas Malati pura-pura. Ai saurna mah leres parantos teu kagungan Ibu Rama nya. Malih hayangna oge saparantos ngantunkeun kata braku mobil sedan. Ayeuna kaleresan anjeunna palai mas santren sih mugi-mugi we geus sakumaha cita-cita anjeunna tina kanan palai tiasa ngaos hidup. Mugi-mugi we Allah ngaijabah. Biasana jalmi prihatin mah sok diijabah Mang Nawawi. Masa puntennya Bang teh bade ngepeh heula sun geus. Bilih kabujung bulik ya. Cek Mang Nawawi koloyong Nyi Mas Malati ka jero. Terus kebat kacai bari mawa anduk rek bebersih mandi. Nah so heula Pramindra. Pocapkeun para mitra rebun-rebun kene. Sabadana tepan subuh mama ajengan mulia parantos mulih di masjid. Lajeng ngagentraan badegana. Wi, Nawi, Nawawi. Ulan mama. Sehingga diolah sageuleuh ngamarek nita. Sebelah pikor kapriugianan mama. Cek Mang Nawawi bari norojo nyamperkeun. Kumaha atuh nu macul teh ngan aya tiluan cenah mangkaning butuh opatan. Ngara beres poe ieu 2 kotakanana. Silu begitu jang Oji kumaha Mas. Kapan kamari ku abdi parantos iwatosan kitu. Malih ka anjeunna teh. Sasangem abdi teh lebih orang kumaha kitu. Nah eta cek si Mas moal bisa cenah sabab rek ngalongok dulurna nu gering cenah kitu. Aduh. Nah dari kitu nih Mas. Jang Oji teh moal jasa kitu. Cek Mang Nawawi nanya ka Nyi Mas Malati. Nu norojo ti dapur tas ngabantuan ibuna barang damel di pawon nyadiakeun pikeun nganteuran anu maracul.
kamari aya putrana ka dieu sasauran ka abdi perkawis Mang Oji moal tiasa dinten ieu cenah jalanan bade ngalayan saderekna teu damang. Tema Nyimas Malati. Kumaju pamijang sarji we bi urang amal. Mana we anjeunna dikersaeun ngabantu maju jalanan mung sadinten ieu mah. Ulah mama hawatos seukeur manamean di dieu oge sareng deui buat tiasaeun buah henteu macu jalan anjeunna mah salamina ge di kota. Ceuk Nyimas Malati ngahalangan sabab karunyaeun ka sarji. Oh, ketang bising dibisaeun macu lah. Sang abdi mah atos we kitu lah mama atos lah. Musik setak itu ge cekap tiluan ge. Nah kumaha kitu? Mama ajengan mulia tumaros bari ngaliri. Mun ayeuna mah sakotak dipidamel ku tiluan, anjing sakotak deui ku tiluan. Tibatan milari jami kanu tebih mah sakinten upami aya nu nganggur. Sanos palaya parantos sadayana ge dinten ieu ari daya jalmina mah kumaha tuh mama? Cek Nyimas Malati. Keur kitu torojol Ibu Haji Romlah norojo sarta mairan kana caritaan Nyimas Malati. Munguna tos we kitu atuh amanah dinten ieu sakotak anjing deui sakotak. Nah, kitu teh naon-naon ngan rek nganteuran saha? Yos abdi we mama. Cek Nyimas Malati. Opek wae ngan perkara bako ke ku ama dikirimkeun we. Bari mama rek nempo babinihan geus disadiakeun keur nganteuranana ibuna. Parantos. Oh, jeung atuh geranteran Nyimas. Keun bako ge dikirimkeun ku mama bari rek ngajakan sarji balik ke Cina ngalawi saleunjeur keur ngayuman itu pagar tukangkeun madrasah. Mama bade ngabantu heula sinyangna mama. Tema Nyimas Malati terus moloyong ka kamarna. Nyokot samping kebat keur pangais. Teu sakumaha lila kaluar ti kamarna kebat ka dapur regeyeng mangku boboko. Dieusi ku sangu meuni metung terus diais sag bara mitra kana rantang sasusun. Dieusi ku deungeuna sedeng leungeuna harita teh nu kencang ngajingjing teko. Dieusi ku cayeun teh kalawan digantelan ku cangkir seng leutik tilu siki. Geus kitu mah teu loba miceun waktu Nyimas Malati ini trek nganteuran nu macul. Berai beurang mangsana datang Batara Surya geus medal nyaangan sabudeureun madhab. Cai ibun anu nyarangsang dina dangdaunan jeung nyajukut tinggurila pelir berlian kasinaran ku cahaya Batara Surya wanci haneut moyan. Harita mama ajengan mulia miwarang bade gana neangan sarji di pondok. Nu maksudna bade diajakan ngalaawi ku mama ajengan mulia. Nu teu sakumaha lila Mang Nawawi geus balik deui kalawan cacarita. Mama geuning teu aya jang sarji dia mama. Lain make nyebutkeun eueuh sagala. Nah eueuh ka mana atuh teu diteang ka pondok ku sugan ku ilaing nawi. Sunya jage dipilarian sun ka pondok teh mali ditaroskeun ka rencanganana mama. Soalnya juga ka mana da tadi anjing kene sabada mama mulih anjeunna lungsur kitu. Nah ka mana jenjang sarji dia atunya moal ka jang sabnan mah kitu rek menta bekel saur mama ajengan muliana. Bila aku sun bade angkat ka jang sabnan mah dan teu bawa tu sila mama. Oh deui nyakeun nya ku mama. Mama sorangan rek nganterkeun ieu bako keur anu maracul. Ngan di mana sarji aya ka dieu sila nyusul ka mamanya. Insyaallah mama sun ke ku abdi disanggepkeun. Cek Mang Sam Nawawi. Jut mama ajengan mulia lungsur teras angkat bade ngintunkeun bako kanu maracul. Teu kantos lami di jalan mama ajengan mulia parantos caket ka serangna. Harita anjeunna ningal opat lalaki keur dalahar deukeut saung. Sedeng Nyimas Malati keur campegohana puntang kacau. Bari ditiung ku samping gerendeng mama ajengan mulia anu nuju mapasa sauran dina lebet manahna nyerangkeun anu keur dalahar. Geuning aya opat anu dalaharna. Asa saurang deui moal Ki Oji kitu teu tulus rek ngalongok nu geuringna. Syukur teuing Ki Oji mantuan mah sugan we beres dua kotakanana poe ieu. Kitu gerentes manah mama ajengan mulia ngaraos binga. Beuki lila beuki deukeut anabreh teh si horeng nu saurang deui mah nu disangki ku mama ajengan Nawawi Ki Oji buktina mah sarji. Geuning eta jang sarji aya di dieu mantuan macul. Terus mama ajengan mulia bari nyaketan ka sarji nu keur nginum. Terus mama tembah sarji semunu era. Paingan tadi diteang ku Nawawi ka pondok. Eueuh nyaeta aya di dieu we mantuan macul. Lain ku kitu bisa geuning kana macul pan biasana urang kota Mataram macul lain. Saur mama ajengan mulia bari mesem ngalirikan Nyimas Malati nu imut ngagelenyu. Celengkeung saurang lalaki katelah emen mairan bari ngincikeun cain teh ngebul keneh kana cangkir seng.
Lah, urang kota ge kumaha urang kotana tuh nyajang? Aya kota orang kota rajin kana tani, aya orang kampung ngadeul teu tiasa macul-macul acan. Ieu mah urang kota ge urang kota rajin atuh mama. Tema emen muji ka Sarji. Sanes rajin ieu mah diajar we bilih bade teras jadi urang kampung jalan abdi mah. Tadi nage urang kampung turunan bulu tanu. Tema Sarji bari mesem sedang beungeut marada beureum. Nyaeta tadi nama nu matak mamanitah ka Nawawi nyusulan jang Sarji teh. Rek dibawa ngalasuluh keur ngayuman pagar tukangan madrasah. Hari heug nyampah kaya di dieu nya waya kumaha jang Sarji ka dieuna. Tadi enjing mama nalika mama lungsur ti masjid terasa bimios maksad bari ngabantun pacul. Bire saur mama kirang sajalmi deui. Oh lain ku kitu make nyaho ka sawah mama sagala. Buat dititah ku Nyimas kamarinya. Saur mama ajengan mulia ngalirik ka Nyimas Malati. Duka dan matemi warang malih mah. Abdi ngalongok ningal anu maracul aya opatan disangkiman usahanes mama. Tema Nyimas Malati sajelasna. Teu dipiwarang ku Nyimas mama maksad abdi we. Tema Sarji mairan. Oh, lain ku kitu make nyaho ka sawah mama. Di paparawe mama kalasan caket kebon awi girangeun Cibunut pendak sareng ieu emang. Lajeng abdi naroskeun ka anjeunna mu naroskeun serang mama. Panjeunna disebatkeun di palih dieu. Anjeunna ge malihan bade macul di serang mama. Atuh lajeng abdi teu ngiring kalayan abdi nambut pacul ka anjeunna. Kalasan anjeunna nyanak heula ka bumina jalaran saur anjeunna teh kagungan pacul 2. Mohon tepang sareng abdi mama dipasihan nambut pacul lagi ku abdi teh teh. Cek emen mairan. Oh syukur atuh jang Sarji. Disangka ku mama mah teu bisa macul Ibakot teh men sakereut sewang euy ngan kumari jang Sarji mah teu kabagean. Sabab mama ulina ukur 3 kereut dari sangka wa 3-an we nu macul teh. Saur mama ajengan mulia bari masihkeun bako ka emen. Sawios mama da abdi mah tara ngaroko. Ekutan tara ngaroko jang Sarji teh. Kana nyeupah buah beureunya. Aya lalaki tara ngaroko. Mama ajengan mulyana ngabanyolan Sarji bari ngubunjeng. Kumaha bisa beres 2 kota karena poe ieu men? Mama ajengan mulia sasauran deui naros ka emen nu keur ngaroko. Rupina mah beres mama lah kantun ieu sajuru deui. Moal kantos dugi kalohor duana lagi parantos serengse mama. Teh malah emen. Oh syukur atuh. Ari beres bisa beres 2 kota kana mah. Poe mama ngarasa regreg mangkaning batur mah geus ngangler. Malah anu jalan kababakan ya geus aya nu tanur ngan anu mama we kaporotan be atuh teluykeun nya nganjang Sarji wayana di mana geus beres ieu tuturkeun mama kalebah kurang ngalawi keur ngayuman pagernya insyaallah mama dupi di lebakna palimana bisi can nyaho lebah-lebah mah anterkeun ku Nyimas saur mama ajengan mulyana teh seueur saur teras angkat nu teh sakumaha lila rengse Sarji mantuan macul kalawan bebeja kanu tiluan leos ini nuturkeun Nyimas Malati bari ngelek boboko nu masih keneh aya sanguan sesa nganteuran anu maracul. Nah so heula Pramila. Para mitra kaum dangu, harita Sarji tuluy nyarita Nyimas Kah? Tema Nyimas Malati bari ngalieu cobi rantang mah dibantun ku akang Nyimas bilih ridu cek Sarji ngaraskeun Mangari moal isin mah nyanak rantang cek Nyimas Malati ngagelenyu imut bari ngasongkeun rantang isin kusaha ngawesin sagala ngabantun rantang Tema Sarji bari ngarawatan rantang geus kitu leos laleumpang deui mapai galengan kiduna teh keur Nyimas Malati mah para mitra asa beuki wano sanes Kang abdi mah teu nyangki akang tiasa macul sanes tiasa Nyimas sawatos we ka mama wireh teu aya nu piwarangeun sajabi ti kitu da akang mah ti alit ge nuju aya keneh pun aki sok buburu macul nya kitu we kasebat jalmi teh aya kagaduh malah kana naon we utamina mah keng rezeki nu halal. Tema Sarji nemrakeun kalayan diri kaayaan diri sorangan cep duanana jerempe sabab geus deukeut ka mama ajengan mulia anu nembe tos nuar awi gede saleunjeur geuning parantos nuar mama disangki mah bade ku abdi keun bae da teu bangga nuar mangan pangraradankeun we tah bari wayahna pangmanggulkeun ku jang Sarji mangga mama cobi atuh nambut bedogna mama cek Sarji bari ngarawatan bedog ti mama ajengan mulia
Terus regangna para mitra diraradan, atun rada gedena ditek-tekan kalawan digunuk-gunukeun maksudna Sarji rek dibawa sakalian keur pisuluheun. Ulah ditek-tekan regang Kang naon? Cek Nyimas Malati. Lebar tuh Mas kanggo suluh. Nya ketang bawa sakalian jang Sarji keur nama-nama suluh jeung paragi ngawurungkeun. Kang ngawurungkeun teh mah atuh mung bade kumaha nyanakna mama. Awios digantelkeun we kana awi Mas. Cek Sarji sanggeus beres neuk-tekan. Regang teh kalawan geus dibeungkeut dihijikeun kana awi, reganyang dipanggul menisa karegidi, siga nu hampang ngeunaker. Ongkos Sarji gede tanaga bubuhan jajaka keneh tur awakna seseg. Abot pangintennya Kangnya. Ante Nyimas mangga dipayun. Cek Sarji leos mama ajengan mulia angkat dituturkeun ku Nyimas Malati ngelek boboko. Jeung dijing-jingjing rantang. Sedeng Sarji mah ngiringkeun bari manggul awi saleunyeun. Datang ka pasantren ngedek dipigawe nepi ka beresna dibantuan ku sababar urang santri babaturanana. Ku ayana Sarji puguh we para mitra kanggo mama ajengan mulia ujug-ujug mihawatos we ka Sarji teh. Cacakan Sarji ka kara 2 poe mas santren sabab katingali dina kaayaanana bageur jeung daekan kana barang gawe. Dina basa-basana sopan dibubuh amis budi. Tong boroning ka saluhureun cacakeun kanu sabaya jeung manehna ge tetep sopan bae. Atuh teu matak aneh lamun Sarji jadi pamujian. Nepi ka Sarji ku mama ajengan mulia henteu kenging aya di pondok tetep kedah di bumi bae. Kalayan bade di pasian kamar ngareneng jeung kamar maman Mang Nawawi bade gana. Tapi Sarji nolak kitu sote lain era atawa lain teu narimakeun kana pangasih di mama ajengan mulia. Sareng kulawargana ngan Sarji ngaragangan ka santri-santri nu geus hareubeul. Bisi majarkeun Sarji dijieun anak emas ku mama ajengan mulia. Tapi lamun anu kitu-kitu bae mah piraku teu haripeut komo bari mama ajengan mulia kagungan putra anu sakieu tegepna geus moal teu dianggap hiji kasempetan. Nyati harita Sarji tetep tumetep cicing di pondok pasantren. Atuh dina kaayaanana Sarji asa beuki tenang bae teu mikirkeun pikeun dahar sabab sore isuk sok dikiriman ku Nyimas Malati. Kalayan dipiwarang ku janten Ibu Ramana margi Ibu Rama Nyimas Malati tambah nyaah ka Sarji. Salila mah santren eueuh carekeun kana ibadah tambah getol kana ngaji geus rek lancar. Sajabati kitu kana barang gawe eueuh kabau. Ka sawaktu-waktu sok mangalakeun pisuluheun tampolana sok sagawe-gawe di bumi mama ajengan mulia. Para mitra anu mulia, cag urang tuna heula. Ieu kaayaan urang teu dihandeuleun cieum urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampur deui lalampahan Sarji nu kiwari keur ngarap elmu dina bag-bagan agama. Bade ngaguar carios sanes mung hanya ka waktosna kabujeng sehe para mitra.